Ais Pangapi Papayung Agung Abdi Nagri masih hati ada Bapak Lurah Rahman mohonnya miwa sadayana Abah Edun Bapak oh sagakeun kesusah geus tambah mun urang apal Lurah Rahmat rumah tangga Ridi salaki apal Lurah Rahmat naon tengarti alah tengarti salaki teh nya kebal di imah temahi ngupahan sorangan apal Lurah Rahmat batan papasean duriat apal Lurah nu kuat asa ulah basila gogoda cocok Bapak Lurah Rahmat mun urang rumah tangga sakapeng apal Lurah sok ludeng arek minta diserahkeun bos kucin bos mukarnya karena katampi atensi juragan tapi pohara bos Salim hadir bos mukar bos kucin hadir eta mah lain wanita hayang rada digebrekeun saeutik cenah digoyangkeun ulah sok bos Rasi hadir ka ojok bos mukar kaparahin pasihan jalan dapugu antu serepong ngalet kasusah soletan geus tambah bos Salim lamun urang rumah tangga bos Salim salaki bos Rasi dengarati bos Salim kapan di imah temahi bos kucin kapan bos Rasi Gadungan pertama di serangan bos mukar mana aturan kapayuan bos mukar duriat bos Rasi bos mukar Purwakarta bos kucin bos Salim aturan bayar lagu Allah geni bos kucin bos Salim Gadungan coba bos ada Kasil simpati bos sakapa bos sekarang sok ludah arek minta seratus tapi
Padi sukar deui sarangan mun Bos lepas Kucing. sirina dosa Bos Rusi bos sukar anu bager Aha. anu mana bos Salim ulanya anak kawanan sing luyu sabilulungan bos sukar anu bager bos sukar sayang tawi sing tadi palipur bos sukar anu mana bayaran laguna Mama Aris bos Mama sukar Aris anu bager sarangan bos Salim Ibu Juna ulanya kawanan si luyu Mama Juna Mama Juna sing luyu sabilulungan Ibu Ijo Pagadungan sarangan Ibu Aris Mama Juna letih kenyarita Hujan aduh indahna kuring pangki aduh jadi gedung nyati asih sana pugu Kentung babarengan bos Salim dan sauyunan Lagi Karawang sing asih Hujan